Wah, ya, laparin ya, ya. Lu udah sama ya, hayang dang ya, teh kuat, puasa nari tuh hari pore. Oh, aduh ya, buah kia yang meliasa kebita, ya. Nah, apa ulahnya? Itu kuat lah pak. Wow. Rehe sih. Astagfirullah, aing. Walah aing, tadi pakai HS bae. Nah, benar. Aing. Diduga tidak kuat menunggu azan maghrib, seorang jomblo nekat azan sendiri. Iya, naonan goblok. Sia maksudna anu ngirim gambar eta ka aing. Tolol sia pagawean ai pemuda itu mah teu goblok. Sia anu pagawean. Mang pangneangankeun tanah 2 hektar. Wow. Aya orang Jakarta milarian gerak cepat. Iya karek berita alus lain berita goblok. Piduitan ya sakreng urang arek nangan batur heula nya. Oke. Berangkat ah. Aduh, iya baru diam aja, benar ya mah. Ini kemati berat nalo bareng itu ya, ayah lapar maka rasa baik, pan molor tetibra, ayah main pindah lah. Nah, ya, nara di dia mah. Ya, nanti dia mah aman ya. Malah bareng itu mending saya posisi deh bantal ay jawab bari karung-karung ya Nih senengan jelema teh tah iya anu ke sahainya iya puasa tengah mulung ya unggul. Nah, sih teh. Hudang men. Bagong aja nya ko bae aing molor di ge. Adi sudah mabur aing tuduh. Puasa aing mah puasa lapar. Piduiteun men. Piduiteun naon teh sapruk ah. Bisnis taneuh men. Bisnis taneuh nu naon? Serius ieu. Coba bisnis naon? Jadi kieu men, babaturan uing tadi ngechat ka urang. Terus kayak bos orang Jakarta nangan tanah di lembur urang yang ada 2 hektar aja loba 2 hektar yang naon jadi lah menang tanah orang 2 hektar orang bawa ke Jakarta Aisyah bawa ke Jakarta maksudna kumaha iya teh nu arek mulina teh lumpuh bisa kan dia jadi mana ada hayang aya tanah di Jakarta langsung 2 hektar jadi urang COD tanah gitu mau tanah ka salah loba 2 hektar ka Jakarta ada apa pokoknya nu meulina teh lumpuh teu bisa ka dia tanah hayang aya di Jakarta budak tolol di mana horeng mere COD tanah aing ngelilieur bae aing ning bae sia rek ka mana aing jelas